Urang ulah leutik hate ketika kahirupan urang pahit, ketika kahirupan urang pailit, ketika kahirupan urang harit. Urang ulah leutik hate da ari dunia mah tempatna berjuang, tempatna perih. Engke urang manggih ngeunahna di akhirat engke. Sing gede hate, sing gede kayakinan, sakumaha cek paribahasa, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, iraha kemudian teh nya engke di akhirat. Sok sanajan ayeuna urang di alam dunia dibere kakayaan oge, eta teh keukeuh masih keneh proses perjuangan menanam benih. Jadi nu miskin, nu harit ulah leutik hate, anu sugih, nu jembar oge ulah ngarasa sombong. Sabab hirup di alam dunia mah bagi jalmi nu mukmin eta masih keneh tanda tanya. Jalmi nu beunghar tanda tanya keneh di akhirna mah. Jalmi anu miskin tanda tanya keneh di akhirna mah. Nah rek salamet jeung teu na. Kitu deui jalma anu pinter, jalma alim eta masih tanda tanya keneh di akhir hayatna bakal kumaha, di alam barzah di akhiratna bakal kumaha. Kitu deui jalma anu ahli maksiat eta oge tanda tanya keneh. Boa-boa engke mah erek ahli ibadah, boa-boa engke mah rek salamet. Jadi satungtung urang hirup di alam dunia, sagala kaayaan boh dijadikeun miskin, boh dijadikeun kaya, boh dijadikeun pinter, boh dijadikeun bodoh, boh dijadikeun jama ahli ibadah, boh dijadikeun jama anu bobolopot ku dosa, eta urang ulah jug leutik hate tapi kamangka gede harapan lantaran masa depan teh kahirupan teh masih keur berjalan. Salagi urang masih hirup, urang masih kena bisa ngabenahi matak hayu urang bareng-bareng ngabenahi diri urang, ngabenahan hate urang, ngabenahan ibadah-ibadah urang supaya sangkan salamet duniana oge akhiratna.